Mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Heraklius, Hirokla, di antara pertanyaan anak nunggu sekian pertanyaan ku Raja Herakla teh ditanya, "Ge, loba henteu pengikutna?" "Loba." Ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngasaeueukeun? Makin ngalobaan. Dek ditanya nu terakhir cek Raja Herakla, eta teh pengikutna kalangan bangsawan, kalangan hartawan atau kalangan bangsa pukoro duafa? Kalangan duafa. Bener, ieu karak nabi cek. Jadi timini haranda. Pokoknya mati handa. Tah kuari ge ti kiai teh pengikut tak kitu bae. Kitu bae kuari. Mana anak camat mondok teu ceuli. Lain ceuli ieu nu diteu ceuli anjing. Anak bupati alergi mondok, anak bupati mah alergi arateul cekna mondok malah ya. Kelas bangsawan, kelas tingrat, kelas hartawan mana coba nu mondok? Emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa awalna. Kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta. Tah mah santri bloon tah mah. Nu haleutikeun lah.